illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kelima tahun yuswana ditinggal pupus ibuna, Nabi dirawat eyangna, Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi nu prihatin. Yuswa 8 tahun yakin, eyang namuli kabatin. Sabada wafat eyangna, Nabi dirawat uwana, Abi Thalib kakasihna, saderek teges ramana. Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam, sok nyandak barang dagangan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri, loba pandeta Yahudi, sareng pandeta Nasrani, nu teu pangjeng Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran, ieu jalmi moal nyalahan, pinabieun akhir zaman. Toret Injil geus nyibaran, sifat Nabi panganggesan, aya di anjeunna pisan. Harita seueur nu iman, kana ngangkat panutan. Lami Kanjeng Nabi disambat ku hiji istri, dagang ka unggal negeri, kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah, putra
dekatlah nupang beungharna di Mekah kana bikalangkungnya Siti Khadijah masrahan kana bibarang dagangan Maesaroh nu ngarencangan kana bipurah nyarengan kacarios Maesaroh teh seueur pamendak nu aneh cicirieun Nabi Soleh mata ngaherankeun kabeh tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan jeung aya cap kana nabiyan